Pasti mana? Si Imah nyangan Kurang biar aja. Kak Imah ini nyangan Lain orang sekalian teh perlu dah. kayak perlu Boy orang yang apal. naon dia Imah. ayo atuh sakalian enak Aya balik tuh. kurang Boga imah. mah batur beda aduh budak teh ka mana nih si Bicam Ocim di mana eueuh Stony areueuh ai masih caman pasti ada di mana Aduh lila. Ini kenyut. Nuhun. Nuhun. Mana bisa nyawang gitu deh, Kak? Hah? Cuma carana eta? Hah? Ini nuhun bisa euy. Aduh. Tah ieu termuasnya. Oh iya. Karek apanya? Oh, sasacam? Bukakeun lah. Bukakeun sok lah caang lah. Assalamualaikum. biasa masuk aja dulu orang aja teh dia pulang Cai haus nih anak. Bener sendal lagi araya ini araya ayah. Assalamualaikum. Tayangan mana-mana. Ini dia weh. Di mana? Muslim. Icam nak kemana itu? Icam lah cai nembe teh. Cai. Mending geus panas kieu nya can puasa teh. Heeh. Asyai. Oh, di tayangan baru dapet ada di bumi Icam. Ya, cai apa ngarinum mana nya? Haus. Tuh kan kebenaran. Datang. Ngarinum mulai namanya teh ada seger. Ayo meja nak ka mana? Jual Icam mah. Buat duit sih. Tapi aja. Itu tadi kan aku ngomongin kamari si Uwo. Lain kalau kamu teh biasa bisnis, kan orang bawa bisnis anyar ya. Bisnis? Paling lagi orang itu kan kerja usaha. Oh, orang tuh boga usaha euy. Ya. Bisnis naon? Biasa mah enak kalau isu teh ya. Corona. Bener banget inisiatif. Masker naon? Masker ah. Aya teh sampel mah. Aya. Aya. Jangannya. Nya Beneran ya. Urangnya ku Pak RT teh dianjurkeun sok kudu make masker. Ayo. Tah pasti lo deui nih. Tuh. sama separi hargana geura aya. Wah, eta 50.000 hiji. Dan berapa? 50. Temen-temen teh 50. Sok aing wane eksperimen lain yang anak korek di sini mah nya. Kelebihanan aboy teh. Yo mimitinya ya landa ya cepet ya. Serbaguna. Yang anak korek ini masih gejang ieu. Yang anak korek. Masker itu benar. Yo, Halus we. Oh, elastis euy. Aing hanya kalau dibuka. Yang naon? Lu sok tarik ban hargana. Pas beli ngomong geus nya pasti beli eta mah. Kudu dibeli. Cilaka. Mari. Ieu kemarin tah ge dianjurkeun.
pakai masker. Cuma kelebihan naon wae teh. Kelebihanannya ya, opak kelebihan. Kayak gimana ya dia kan ayo pakai katanya maksudnya teh kieu. Jangan sare beureun. Benten tuh. Oh, masker. Mun dia urang mereka ya. Tuh, itu parah. Kayak gitu Berarti lamun virus ini teh mau Kedua ya jangan kacamata. Padahal heula nya pikiran heula teh nya moal pareun mah tuh. masuk aya wae. Oh, sok ajaran ieu gerah. Oh, ayo penjualan teh we udah ngeceng saya. Terus kumaha deui? Kumaha deui? yang kacamata, isi orang sama kacamata ini rada gaya bisa. Jang peureun. Pokoknya gitu masjid. Heuh ya ngaran buke. Bah eta kan Bukan panjang teh. Tapi cuma urang mah fungsi anu paling menarik mah ieu. Bisa di mana mending chat chat kotor. Entar cenah mah. Ah, ngurangan harga ya. Cuma bulu teh, cuma nyampe bulu. Di mana ieu teh nyokotna? Eta di jadinya warung Paris. Paris. Ngetop pan Oh, agen buka lapaknya. Eta tah. Mantap atuh sabar aya Urang ieu cenah. Ya ya, warung Paris. Paris teh naon teh? Para cikeris. Tadi dinya nya. Si arek itu ya misi buku. Siap orang bisnis kan bener. Bisnis kan bener. Tapi lamun teu 50 mah gerek mesen loba perjamaah jamaah nu dilebak di santri Cikeris. Sok atuh Jamaah. Juga kasih can Kasih bayangan. Kasih bayar. Kumaha mah kene teh? Oh gitu. Ya tuh. Oke, untuk teman-teman yang membutuhkan masker, boleh ya menerima pesanan order. Bisa diklik link di bawah ini. Nanti aya ya teks di dieu tah. Ya. Warung Paris Warung pokoknya. Paris. Bisa melalui kami juga bisa. Bisa. Oh katulah 80 ya tuh. Naik. Kakak naik. Saya sabaraha. Lempengkeun cepet lah. Lah mending Maksudnya cepetnya menang 3. Oh ada sarua meureun mahal lumayan lah. Ke urang mah ieu mah hitung-hitung kababaturan gitu lah. Sabaraha tuh? Sabaraha. Geus cepet. Udah titituna 8.000 wah 10 we lah bae lah. Sebenarnya, Bu. Iya. Titituna mah. Siap. Urang mah jujur we terang-terangan tuh. Kas Nah, bonkeun biar mah. 50.000 kan. Ah biasa we eta mah. 10.000. 10.000 lah. Pesanna tuh. Bagus sih mah ya. Pesen 10-nya anu pesen. 10 siap. Sok dituliskeun pamit. Lain kan pencegahan teh kan loba. Nya anu biasa nama kan nya ieu selesai hiji make masker. Iya pamarentah. Secara agama Islam itu secara leutik kumaha agama aya meureun nya meureun. Urang teh kudu kumaha gitu mesti ada aturan naon. Ya anjuran naon. Memang sih aya surat khusus. Aya surat khusus teh. Mau atuh bagi-bagi sok. Sebutkeun kitu. Nya urang teh da sieun. Jadi amalkeun. Teu amalkeun. Aya surat khusus kanggo mencegah naon virusna corona. Nyata hiji surat nama Hiji. surat edaran ti pamarentah baca. Si pamarentah kitu-kitu teh. Urang geus sabaraha balen macan nu kitu mah. Apa mana edaran pemerintahnya aya cuci tangan kemarin. Nah, maksudna ieu urang mah surat benerkeun baca surat Al-Waqiah surat 700 balen naik mah gitu. Aya Yasin 3 kali. aya surat edaran pemerintah mah. Ya mah kitu nguping teh nyata kitu surat edaran mah maafkeun. Si apa enak naonnya. Biasa lagi sok ieu nya. Sok seriusnya. Adi kira mah katanya. Hah? Iya mah. Sang dalam kieu nya. Lain asal udah gitu. Ada surang mah pesen 10 tadi teh. 10.000-nya. Ya 30-an meureun 3. Siap lah. Kas bonkeun we Tapi kenangan sih ini. Bisa aja ya ge ayo mah. Yang disunatkan. Oh, benar sunatan gitu. Kari dibeungkeut nya. Tapi kan si Tony asup mah ya. Wah, moal. Masuk loh. Moal. Tah gitu atuh si teh hudang. Sare wae rawat tamunya. Saha? Sok kenalan heula. Tadi si Amir, Tony sok. Engkuis. Tony, Engkuis. Kita. Saha ieu pisan?
Biasa. Nah, salah. Sok di keluarnya banyak sih tak. Gila, astagfirullahaladzim, Gusti Agung. Udah sare mah. Sare dulu. Kan ya wah kayak gitu aing. Orang itu geus balik dagang itu. Dagang. Ini sekarang usaha kiri dah. Ngilu itu usaha. Alhamdulillah. Gimana ini aslinya kan? Kursi di mana? Impus ngerana. Bos. Pada Bos. Udah. Gimana ini aslinya? Abi di Madura. Madura. Madura Asia. Madura siapa dunia nya? Geus cek santai lho ya. Gila itu baheula keneh kan karek ka dieu we sieuna. Yang kieu berarti mungkin molor. Sarua tak si ieu baheula. Asal nempel dia. Astagfirullahaladzim. Kus. Eta si teh tamu atuh sok geura. Kumaha Ya, ini? ini molor. Usaha kus. Tadi cenah usaha gawe kalau Guys, enak mereka. bere inum malah sebenarnya. Cing sopan sih aya teh Ami teh. Inum malah. Beh. Astagfirullahaladzim. Si banget kan. Cailannya dah. Banget lagi dah. Oh, bener nih, Mas. Lain gitu nih ya. Wah, baca mobil. Betah emang gitu. Emang sebenarnya gitu. Bapak gitu. Aing teh kuat. Eta rek musir pilak rek musir ku aing teh. Ya, bukan ya. Tapi cuma Nya. Mayar menurut. Mayar si eta da nu boga duit teh si eta. pantesan bung mesin. Emang usaha. Usaha. Biasa ngaruko da si eta mah ngaruko. Sebagai orang Madura mah dagang sate. Suka ngisi banget Pak Eling. Nah, gitu atuh. Ngabereun deui. Kita dagang sate. Madura mau dagang sate ya? Kalau lain mana mah? Puas. Gitu. Orang mau naiknya hari. Orang nggak pakai masker Itu nanya. Ayo orang Madura. Bagian orang mana, masker? Engke maneh mah ke meuli lah. Tuh, mana mah pokok kan dulu sorangan. Ke meuli. Di ahli deket Di iya ya, izinnya 50.000 bisa balik. Arek mah iya ya 60.000. Iya. Belah. Biasa kadangnya tadi itu 10.000 cenah. 10.000 teh di ditu ka dieu. Nih maneh mah beda. 50.000. Nah, naonan ka dieu teh? Ayeuna tadi. Ayeuna mah balik ya. Nah, dari ya cari. Bija. Tur nuhun cai we. Ayo misalna Cai kurang tur itu. nuhun. Cari kancam. Jelaskeun. Udah. Maneh mah sarena da teuing. Emang orang saya teh jambaran enggak? Terus genep penting sarena. Nyata aing teh putra tidur putri. Ya nya. Balik ah. Nuhun ya maskerna. Oke, tapi orang yang milu usaha semuanya. Heeh lah. Usaha. Jadi channel kalian kayak pesanan tuh. Naon itu? Kantong. Sare sawa. Oh, kata dibayar. Oh, Bayar bayar. kemarin Iya. talangan lah. Bukan punya. Kalau bayar eta wes aya namanya teu bayar. Ada tunggu orang ayo.